Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baraya sadaya pribados Kang Dedi Rizky sareng Parhan nuju aya di Talaga Warna Kebon Teh di Bogor. Kukituna pribados bade latihan Kacapi Suling di ieu tempat. Saksena terus di Pancaniti channelna tradisi urang Cianjur. Hayu urang tonton terus ulah hilap like jeung subrek lujeng ngadangutkeun. Daya pribados Kang Dedi Rizky sareng Parhan parantos latihan dina Kacapi Suling. Mudah-mudahan tiasa menghibur pemirsa sadayana. Ulah hilap tonton terus Pancaniti channelna tradisi urang Cianjur. Tong hilap like and subrek. Hurip Sunda.